Tuh, parab deh enggal kue teureun-eureun. Dijual ben hook. Harga kamari nuju bulan. Kareh lahiran. Untuk fokus saya ngalah parab ieu. Pikiran bae ngomongan Aji teh bangsat dong teh si Aji. Paling balik baik itunya nyaran modal jeung nganyang. Yang mesti kuat ya yang ngebuktikeun ke si Aji. Najis kafir hendak bae aing omongan si eta budak teh. Boga kabogoh sabaraha meureun, laju ngomong kos kitu bae ka nganyang. Lah, parusing buru-buru mikiran teh. Modal lain. Oke, iya kebun dangder tuh dia. Dong, sanggup ke sorangan nyambut dangder. Masih gana mau ping mau sanggup aing ya. Tipu sorangan bae mah. Di kudu nyar batur deh gitu mah. Kalau sekarang kalau kayak burung tah, Sagenya kira-kira ge. kira-kira batur dia saan kuateun. Coba besa. Lamun saya si Rojali bugus. Kali gua malah napan tadi gini ngabaran manehna. Woi, dang. Dia ninjakan, aduh, pepelakan aya tuh rusak eta. Aduh, kupas dia eta. Bangsat doang lunjak ki budak. Bangsat doang. Atupan dia boga mata merendang. Atupan ieu aja nang nyangan aing kunaon ditijekan. Ku raping ya, ku parusing yang ieu sebenarnya mah lain masalah ieu. Parusing kunaon? Engka pikiran omongan si Aji bae. Emang si Aji ngomong naon, Dang? Atuh kitu beki lah inti nama nyelekit ka aing. Mentang-mentang boga kabogoh teh ya. Laju kumaha? Punga-pungan be. Atuh aing manggeus ki mah parusing neuk dengan modal aing mah neuk nyokotan. Ieu kabogoh aing kabeh kok yang cokotan. Tah kieu lamun Bapak dengan mana sekali modal pusing. Dengekeun lamun dengan modal ka beneran nih rezeki dia, Dang. Bener ping naon yo aya pegawena eueuh. Aya pakulian di kebon aing Woi siap yo jeung saya. nyabut dangder jeung si Kiki. Jeung dia ke hayu geus korek keneh cabutan jeung aing. Aing kau ya. Aing teh puas sorangan bae mah. Engka ieu Aji. Sorangan Yo, bae. dengekeun. Ku aing dibayar 60.000. Oh. Kayak mantes asar, beres nyabut. Penta duitnya kayak mainnya langsungnya. Oh siap ping. Cash ku yang dibayar, dia bisa nganjang. Si Aji bisa beli sepatu anyar. Oh, siap. Bari jeung ngutang-ngutang ge, Oh. cicil. Geus teu naon ieu mah yang penting aing mah boga modal be nganjang aing ka imah si Aji. Dibawa ka aing bikang aing kabeh. Waduh bener jadinya ini orang. Jadi aing mah geus bodo amat gawe non los. Ayo. Artinya Geus sakitu mah dealnya. Oke. Mana dangderna? Ayo, Resekeun. Kebon acara ang tepingnya. Ayo be. Geus ayo. Siap. Boy, atuh jauh mah kebon doping dangder. Kaya. Dangi dangderna. Kabehnya sama kau ujung ditu ho. Kumaha tah sanggup teu? Atuh pantesan bae si Kiki ngakeun sorangan. Pencek aing ge matakan aing ngajakan yang jelema mah. Lega. Lah, tapi piraku ke kurang teu rengse ieu kuduaan. Geus pokona mah dang aing menerima beres. Mantas asar, dia kayak main nyokot duit. Aing balik deula. Kumaha? Oh, geus siap. Oh, Tenang. geus gitu ya. Soal dangder mah gampang. Oke, aing balik deula ke. Ya, aku dangder sakit teh beres. Oh, geus aing mah nyaho da dia keruat. Oh, geus. Hai Dang, lo ngomong deh. Wah, ayo aing sakit parusinga yang nganjang aing. Enak biasa aing kasih aja. Bang, Oh, ini doping bisa. oh. Lah, lain plak doping cai mah ieu aing mah teu yakin dia boga doping. Ada tahu urang jalan. Dangder dia parah. Astaga dia nyabut dangder kos gitu ge. Laku nagi aing mantas ieu. Atuh ayo. Ayo urang bismillah ki, barengan bismillahirrahmanirrahim. Anjing, ieu dangder tah parek aneh nih. Woi. Anjing, pantesan doping mah. Aduh.
dekat hati ini beres lah. Dang, Tak mah doping. Pantai Bali Astana gila lumpangnya dia mah. Dia nan maksudnya dia mereka aing bolon. Oh maksudnya naon atuh baturan gua aing dia. Gede adat teuy di ya. Mulen. Dang. Balik lah. Arah tuh jam kayaknya. Monggo balik dia mandi lain. Ya. Oh siap kayak sore ka Dede nya. Pan para baik yuk. Kemana neng yuk? Pan ya parung sih goreng karung bolong. Oh wayang nabe dia puasa ngelawe yuk mah. Ya inget lah. Duh, sing teh. Puasanya sapu emang. Aduh, dah. Setan karung di mana muragna para baik capek-capek. Ah nyampe laju nama kumade para nyok lah oke mending mandi nyopot gaji aing nyopot gaji lah nganyang aing berangkat baru sih enggak sih aja ya mandi udah aja disir lah jangan nggak merensak ya ge Messi tangkurak aja mah nggak salah meren koeng ge udah lah koeng mah tadi buktikan koeng mah si Aji mah gede omong doang berangkat lah nyawat gaji doping setepat yang ya lah lebih kuatnya udah berangkat nganyang. Assalamualaikum. Doping ngakak teh. Ayah kemana sana? Iya teh, ayah perlu jeung doping. Tadi kan mantas nyebut dangler di kebon sini mantas asar teh angkeun ka imah. Oh, tadi ya dopingnya nitipkan ya. Nun ya teh. Sawang sana. Jakeun ke doping. Oh, kita jaga. Anjing si Kiki yuk. Pak koeng bohongan banyak si Kiki di hutang gitu saya sana. Berek deh koeng lah 10.000 mas Kiki. Gampang kek. Mau engke urusan nama. Lah berangkat. Wih itu mah Bikang. Anak saya karena pendak. Wih boleh tamata engkeun lah. Balas dendam be ka beung si Aji tuh nak biasa kau luangan. Neng orang mana nen? Letak. Urung he kadele di jauh. Pola urung jam atas poe. Pan karena neng di dia asing amat ya, jarang nempo. Liburan di Bibi. Itu biasa be neng ya juda saamat. Jadi ya biasa bae. Ente nomor nage. Hayang nomor naon? Teuin lah neng nomor non los. Hayang nomor naon, A. Atuh nomor we aneng he. Sakitu namina. Putri A nami Abdi mah. Aduh, panas amat ya cuacanya. Anu laingan neng minum. Atuh hayang nambe, ieu panas. Hanges naon gitu neng. Atuh teh geus naon ge. Tunyin jaker di warung. Atuh geus kiranyin. B, calon bebene ya yang S. Naon sih calon-calonan? Calon bene. Manyala calon bebene. Kakak dikenal. Kan neng ge teh nyaho ka. Mesti neng lebih cepat dan lebih baik meren. Ih. Mung lah. Gue Rabi panas amat yo es calon bene orang yang geus teu kuat neng minum. Sabar jang keur dijeun heula.
ketika mau hari mereka. Terus Ya jang, senang kes jadi. yo. Neng, esna. Op geradi inum. Nun anya. Tiga ya nomor neng. Mana ge? Tah. Tulis deh ya kun neng sorangan dinya. Arana. Lah kebal-kebal jangan geura mabur. Ah, Nun ya neng. sami-sami. Woi, Dang, dia kenaon. Ada burung amat main dibijak oleh. Atuh calon bebene aing lah. Macem-macem. Ulah sok macem-macem ki. Bener dia. Atuh tilok bener teuy. Banyak bagi sieun ka dia kamu dia wewe dia mah. Calangap dia kadek bae. Iya, datang-datang mau salaman nanti sopan amat. Ah, kawan yang wah ontra. Sengit dang ieu mah lagi ya. Bong dika eta malin calon kakarek ge wau. Pencalon kahayang meureun. Aya perlu naon dia ki ka dia. Kan orang buka bisnis meureun saeutik dia. Oh, geus sayo obrolna ditu. Ulah di dia. Neng kayak pamitnya. Anu nya esna. Wah, salah mandi. Oh, sami-sami neng. Mana sendal? Lain aing menak nanya ke dia. Nah, Jadi tiap orang buka dia bisnis, terus turun can duitna. geus ki cuma karek dari 20.000. Bener dang dia mah. Dia mah najis aing ge yo. 10.000 yang ngeula be urang oh. Neng geus pake beli rokok. Cek be lah oh. Pakai dan dia main duit 10.000 doang. Saru aja aing ge mentak mah dia doang. Geus nya gitu bae aya perlu yo. Aya urusan keneng mah. Oh lah, dia mah. Lah, aing mah kok. Kira apa yang duit 10.000 doang, doping dulu. Kok mata dia ngomong ya bisnis 60.000, aing gua beri 20.000. Kita mau tanyakeun poin ka doping lah. Tanyakeun poin ka doping. Assalamualaikum. Iya, doping aing nanyakeun ka dia. Eta borong aja dopingnya. 20.000 mesti bikin kafe kendang. Karena yang diberi 10.000 doang cenah endang ngomong nak aing 20.000 doang mana? Sapal kan? Dia cing endang, aing nyonya. Pasti bobo deh tak kendang dikit. Dapat tanyakan dikit itu. Bener ping. Geura be tanyakan deui geus ka bete aing mah. Aing geus pokona ngomong tahu gue geus. Tanyakan dikit itu endang. Wah, aing kitu mah endang nipu aing ki cara nama. Kalau onta jelema. Ya. Oh, geus saturun atuh pingnya. Hah? Siap? Hah? Sudah berapa nih? Sini yang di dia ya. Sini nih bang, sini nih. Aduh. Kadek Apa aja? Gimana nih? Yo bang, kelek. Mana lapat? Ayo apa aing? Ini cipanin kopi aja enggak? Iya dia lo ya. Ayo, ini kopi lagi lihat. Saya ini dokter itu. Berngopi mau ngeunah. Mau fokus aja main lah. Lagi mau pantesan ngeleh bae anjing. Main deh orang. Yes, kopi. Berngopi mau ngeunah dong. Main di Tindon sih. Ke belah mana? Je. Ih, jatan lobaan orang muda. Wih, tak mangsi aji. Dang, mana beda? Lain mangsi aji. Aji nyeduh kopi lah. Oh, ini kopi. Parlu sing aing game eleh bae. Barelot badari ama. Pancen ngopi. Oh, Tunduh, Aing nggak nyala yo. Ngelek. Tapi kebal kan eta ya si Aji yo. Aing perlu Gedung sama. bae, sekarang wis asak tinggal nyeduh doang kopi mah. Wis gradiuk lah di dia. Saling Perlu naon gitu. Hah? Pribadi ulah hang nyaho. Woi, enak dah. Sebenarnya matamu nu di jauh. Mobil lah. Asak Ji. Mantap. Main game mele bae. Di mana dia non? Perlu naon? Agar teraskeun gadinya. Perlu penting mah gitu. Kayak masalah naon dia tadi nak. Oh, masalah naon? Wih. Jaho dah kori mah nyekal duit. Atuh lah. Atuh mantas gawe nyambut dang dari tadi. Kayak maksudna eta naon eta ngeber-ngeber duit gitu. Atuh di Pamer. kami kumaha kami be. Atuh pan kami yang nyaho. Atuh jeung naon kita penting. Kami geus boga duit. Soalnya lo baru ngomong, Dia lah ngopi. mun dia boga duit, Lah ulah ganeng inti nama aing mah ya duit ya. Jeung
mau cewek ka bogoh aing. Aing keur hari teu terima ka sorang. Ganeng, cewek mana nundaikeun ka budak angon. Ngalap para embe. Kek. Dia boga duit di mana? Soalnya aingnya sesepueuna dia. Ngalap parab, hungkul. Sore ngalap parab, paling kapangih koin di kebon. Maling dangder makolot aing. Rada edan dia ngomong asal kadaek bae. Lakuna ge aing jalma teu barang kawe. Beh, kuli aing ieu ge sakikieuna. Duit jeung mau bikang aing ge. Tadi duit seberapa duit nendang? Itu 60.000. Kena 10.000 doang ge sombong. Ya tuh bogan, kami. Kamu sudah lo bawang lah. Coba ayam meureun sabatang ayo ngopi rokokan harasem ya. Iya ngopi Sebodoh emang teu ngopi teu ngarokok urusan dari ya tama. udah pedana be ka baturan. Nah, Sabatang mah aya meureun. Kayak heula dang. Aing ngilu duit heula. Ieu duit nang ti mana? nong bisnis aing nya jeung ieu si Kiki setengah modal aing duaan ya bisnis. Bisnis naon dia? Tuh non bae bisnis urusan kami. Aing nyaho bae Kiki lu. Soalnya aing can pernah mangi dia mau duit segede kieu mustahil deh. Gawe meureun tadi anjing si Kiki aing ngomong mentas bisnis. Aing ada Anda curi, kepercayaan amat jalma teh. ada curiga aing ka dia dang. Iya. Balik sakitu. Hei, Ki. Oi, Wam. Hei. Dia mengendong, Wam. Nah, ini jalan mana keur ngopi jeung kami. Anu malang pegredang tunggul. Kabeneran koin kapang dia. Anon Ki? Ngilu jangan hilang ayo. Woi, penting dong na ya. Ayo, non. Hai dari yang ngilu, supaya saksi. Saksi. Ayo masalahan gitu ya. Ayo, Baik, bos. Ya. Ya ulah ieu nya, ulah kekerasan ya. Main hakim sendiri. Oh, siap. Bisa diomongkan secara baik-baik non. Lah jeung dulur mah. Kita kan nama dia nipu, anak nipu aing, Gang. Nipu kumaha Ki? Dia mah. Lain inan maksudnya aing diberi 10.000. Anjing Hah? kumaha Ki? Pan masalahna dan dia. Doang na. Bisnis dia mah aing. Aing salat jadi itu tadi. Non. Jadi kieu kinya. Duh, kumanya. Aing bingung ngajelaskeun aya. Waduh.